Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abi Pak Tri Juniarto di Nararaga Virtual Diajar Bahasa Sunda. Hidup sadaya kumaha dararamang? Mugia hidup masih aya dina tangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu urang diajar ngeunaan tentang isi teks wawancara. Ayeuna pek ku hideup siapkeun buku tulis sareng alat tulisna nya. Dina pertemuan ieu kompetensi dasar nu kedah dicapai ku hideup nyaeta: 1. Memahami teks wawancara tentang wirausaha. Sareng nu kadua, menyajikan teks laporan hasil wawancara tentang wirausaha. Wawancara nyaeta kagiatan paguneman tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atau narasumber, nu tujuanna keur ngumpulkeun informasi. Jalma nu diwawancara disebut informan atawa narasumber. Wawancara bisa dilaksanakeun ku cara langsung paamprok jonghok atawa paadu hareupan. Bisa oge ku cara teu langsung nyaeta liwat telepon. Aya 3 rupa wawancara. Anu pertama, wawancara wartawan. Nyaeta kegiatan wawancara nu dilaksanakeun ku wartawan. Tujuanna ngumpulkeun informasi pikeun bahan warta atau berita. Anu kadua, aya wawancara panalungtikan. Maksudna panalungtikan teh penelitian. Nyaeta wawancara nu dilaksanakeun ku panalungtik. Tujuanna ngumpulkeun data pikeun bahan olaheun. Katilu, aya wawancara lamaran gawe. Nyaeta wawancara perusahaan sareng calon pegawai anyar. Dina prakna wawancara, urang bisa nyatetkeun informasi penting, direkam atawa difoto. Lamun urang rek ngayakeun kagiatan wawancara, aya sawatara hal nu perlu diestokeun. Di antarana nyaeta: kahiji, mubuhkeun informasi naon wae anu rek dikumpulkeun. Anu kadua, nangtukeun saha nu rek diwawancara. Anu katilu, nangtukeun iraha waktu jeung tempat pelaksanaan wawancara. Nu kaopat, nyusun pedoman wawancara. Nyaeta daftar pananya anu rek ditanyakeun. Tah ayeuna aya pancen kanggo hideup. Tugasna nyaeta aya sabaraha jenis wawancara teh sareng naon wae nu kudu disiapkeun pikeun wawancara. Cekap sakitu wae penjelasan ti Bapak. Mugia hideup biasa pahamnya naon nu jelaskeun ti Bapak tadi. Hapunten bilih aya kalepatan, Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.